langsung keterangan anak di Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang asal di Kangjeng Nabi ngerenyed hati ku percaya cek Kangjeng Nabi wajib sholat langsung kerenyed hati. Kangjeng Nabi wajib puasa lockdown kerenyed hati. Taraweh na lockdown tah asal ucapan Kangjeng Nabi urang ku iman ka Kangjeng cek Kangjeng Nabi haram kredit ngereteng hayang nambah deui jurid teh karana tuh ayo lah ucap Kangjeng Nabi laksanakeun ucap Kangjeng Nabi ulah moal kebal hirup di dunia moal kebal hirup di dunia maka jeung dipake lalagan geus ngagejebur ka neraka mah kerasa gitu. Masya Allah pake lalagaan hirup contoh geus ambalaya nu sehat gelepek ngomong nu kering mah nu ngora gelepek ngomong nu kolot mah kan geus loba sing gelepek eta tinggal nunggu waktu hungkul urang Gusti pake lalagaan dah mantek ulah niat ngaji cek ulah ge ka dieu konser kabeh ngeunaheun urang dina salahna jadi ngalain ngaji ieu geus daripada ngaji aju teu bener baringan niatan tadi tetanggaana teh tapi bener lempengkeun ka Allah singkap-singkapkeun penyakit-penyakit namun orang sakarat ke mana minta tolong iwalti ka Gusti Allah kitu orang geus rada deukeut ka Allah kan loba utusan-utusan Allah Jibril teh Kangjeng Nabi teh para aulia teh kadeleuna mah sorangan orang di kamar ICU padahal orang keur dikelilingi ku para aulia Allah nikmat kadeleuna mah urang sorangan di leuweung padahal urang keur dikelilingi ku para sholihin sholihin rahasia Allah kuarina urang dedeukeut ka jeung ahli-ahli Allah engke ketika sakarat penting ieu urusan kurban jadi paling diperhatikan ku Gusti Allah di bulan Dzulhijjah urang mah alhamdulillah ya kalalorban sabisa-bisa urang pamarentah mah can pernah korban bupati cenah henteu korban cenah mah gubernur henteu lain tinyana teh mah duit APBD dari rakyat untuk rakyat kembali ke Haji Pendi teh mah jadi orangnya na sorangan jadi bagus oh masalah dengan tip pribadina tak ulah nu eta nya nama teh korban satu ya tolong anu teh nyahoeun nya nama tah mah ongkos zakat fitrah dijadikeun atlas bagikeun ka kiai itu kiai teh khusus salat jalain jatuh mah tuh kiai tuh tamah jatuh mah tamah dadu kunaon jadi ngaco kitu sia tuh hayang khusus samping nu puguh ibadah ke Allah boleh mah ngabejaan doa rasakeun geura ge samping meuli make duit asli hasil dagang hasil tani rasakeun oh pake Allah rasakeun jeung nang pamere bupati sok ayo ngabejaan doang coba ge karasa aja ieu batu dibere marah sia bupati cenah ye sakeun teh ku plit-plit teuing pugu keur dijagaan ku Allah tah kiai lamun geus ngarasa pelit ka bupati mun kiai nu belon bupati namun kiai nolak ulah sekarang ada loba bae diberena tuh coba susu goreng tungtungna coba ya maksudna ku basi kiai
urusan kos itu urang steril kan rapihan dekat Allah lain deui komo lamun urang dibere ku hiji wali hiji ulama dipake pake Masya Allah dipake tahajud terhes geunaheun nah ieu urusan kurban nya jadi eueuh hiji pagawean boleh dipake karesep ku Gusti Allah ibatan mencit hewan kurban bolak-balik hadis Kangjeng Nabi na ape nancem di hati urang pangbloon-bloona jelema di bulan haji boga jang meuli domba boga jang meuli hewan tapi teu korban eta mah ablaul bloon pangbloon-bloona bloon ulah ngomong sia aja sia bloon men kuluhum batur mah balalener ilhalatati yaumal kiamati bikuruniha wa azlafiha ke bakal datang korban teh ranggai berikut naon kadang-kadang nu gede tanduk ayo tentunya jauh ke kota tentunya kata tanduk ayo hirup di kota pantat tadi sih mah di lembur nyaho tanduk lah ceker Masya Allah kabita mapakeun ka urang terbayang-bayang coba ku urang rada dibayang-bayang ku urang kiamat rata ganti taneuh muncul urang Gusti Allah ku harikeun loba tatangkalan engke mah ngeplak tatangkalan urang keur cerita di Mesir bae ge Timur Tengah antara gitu naon ngaranna eta Mesir ada leuk-leuk di lahan ka ditu batu ka dieu batu ta eta engke mah rata urang muncul panon poengan sagala dibayangkeun Masya Allah urang entek Sayyidina Abu Bakar mah Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bayangna nangkeun bahagia anjeun manuk cek Sayyidina Abu Bakar anjeun mah hiber enclak nyatuan hiber deui enclak deui nyatuan hiber deui paeh digoe dihisab Abu Bakar mangke dihisab sia manuk bari ceri cenah Abu Bakar sia mah hiberan neangan parab di mana-mana paeh eueuh hisaban yeuh Abu Bakar paeh pasti ditanya ku malaikat munkar nakir dihisab urusan pagawean dunia jeung urusan kesosialan yeuh Abu Bakar mah sedih bari nguruntun cai mata cekel kurekan-rekan aya naon Abu Bakar manuk ngeunaheun hiberan paeh masalah ieu Abu Bakar segede Sidina Abu Bakar anu lamun keur zikir ngagolotrokna teh kadenge suara golotrok kolbu Abu Bakar teh sekitar bangsa 30 kilo Sina Ibrahim Kang Nabi Ibrahim mah 60 kilo ngagolotrok golotrok urang kos urang teh lamun hayang motor teh teu kabeuli golotrok takkan urang ge sarua golotrok kade dieu teh masyaallah naon nu kudu dijual naon nu kudu diojol naon ujung-ujungna naon nu kudu dipaling pan tolol golotrok pade ya Allah kaum lamun haya awewe haju urang bogoh nyana bogoh ya Allah tama gogolotrokanana dedeuh ngelehkeun segala-gala apapun yang terjadi sikat habis eta
urang mah bagian kos kitu karak gogolot trokan ada yang ngasih Abu Bakar Masya Allah kan tuh aja dipapakeun orang di akhirat tak ku kurban indah jasa Masya Allah ketika orang ada kurban aya kasunahan abeh utama wa yusanul limuridi hasunahkan waret mengharap ngalaksanakeun kurban hiji ala yuzila syarahu ulah motongan rambut fi asyril hijjah tanggal 10 tanggal hiji sampai tanggal 10 sampai kurban ulah potongan rambut ulah ngagunting rambut kena jadi saksi tabu ji wala zabrahu jeung ulah ngaguntingan kuku tanggal hiji sampai kurban ulah diguntingan kuku sunah 10 poe berarti rada panjang saya kurban tas kurban takbir pencit geresel karak cukur karak potongan kuku etage ilam yakun muhriman lamun teu keur ihram lamun manehna teu keur ihram yusanul limuridiha ulah motongan buuk ulah motongan kuku geus aya perintah ulah hukumna sunah mun ditabrak berarti makruh Zaid ngalaksanakeun kurban tanggal hiji sampai kurban teh disunahkeun ulah motongan buuk ngagunting motongan rambut kuari teu dilaksanakeun ditabrak makruh hukumna ya sakadar makruh tapi kurang utama rambut mata mandeg rambut naon bae bahasa nagala yuzila syarahu ulah diguntingan rambut sirah ulah debden sawaun fi zalika syar waliyati janggot wasyaribi jeung kumis walid dikelek termasuk buuk-buuk anu osok aya di anu osok aya di anu osok aya di eta geus sarua ulah diguntingan di blow ulah geus ulah guntingan rambut ulah guntingan kuku masyaallah ya jadi saksi ke di akhirat teh luar biasa hatta yudhya datang ka mencit kurban Kanjeng Nabi zaraitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum yudhya falyumsik an syarhi wa adbarihi di mana anjeun ningalikeun bulan Sabi tanggal hiji Dzilhijjah sedengkeun warada ngarepakeun deuk ngalaksanakeun kurban palyumsik an syarhi wa adbari tahan ulah dicukur rambut ulah diguntingan kuku Masya Allah rapi bedeg keur leutik mah urang keur leutik ke kula keur leutik mun aya nu kurban datah embe dibawa ka kiai tas dipandian rapi aju luhurna dibungkus maka kain putih nu bogana mawana nampan dina nampan teh kaca sisir gunting silet nah eta dibawa ka imah kiai tuh eueuh wanita sebenarnya tuh kaos kitu kolot baheula mah jadi kaos kitu tah mawa teh padahal mah lain kita dibawa ka imah kiai nyana siap ke tas dipencit aju nyana ngaca ngagunting terus guntingan kuku
bersolek lah. Nah, ieu mah lain baheula mah dibawa ka imah kiaina. Ajun loba nu korban aya 20-an. Atuh kiai aju jualan kaca. Masya Allah. Bisa tuh kalau baheula. Ya, kula leutik kene ge masih teh kos kitu teh. Turun-temurun bareng ka dieuna loba dihelah. Henteu. Bagus sih saudara kos kitu. Persiapan. Baheula mah dibawa ka imah kiai lantaran nyana ngahadiran mencit tadinya beres dipencit. Tah eta teh akan dingaranan tah ku kiaina dibikeun deui tah geus dipencit tah ieu sia kacana tah guntingna tah gunting kukuna geus geura mandi ka ditu. Baheula mah kitu jadi rapi. Geus atuh kulantaran dibalikeun deui dilaksanakeun kuari mah tangkorak kiaina teu ngabalikeun. Jadi ku kiaina dipendem. Kisir gunting segala macam kebal-kebal jadi tukang cukur teh kiai. Gara-gara ada kiai beda jeung kiai baheula balik. Nah iyalah aya perbedaan seetik antara zaman kula keleutik jeung zaman ayeuna. Tapi dibawa negara rapi disusungitan embe make minyak misi kaje minyak lagi disimpen di imah kiai. Ajajar lah keur zaman abah dia beca dage khusus dimerekan. Ieu kurban anu, ieu kurban bapak anu, ieu kurban bapak anu. Tah beres bilikeun deui. Aman. Kuari mah kiai ka mana eta sisir? Sisir heuh. Ya sisir kos kitu ieu meuli dibahabak. Itu aman. Jadi kiaina kuari. Ya. Masalah keur carita perbedaan kamari ieu keur leutik jeung ayeuna. Keur kula leutikeun mah asal jelema geus ka Mekah bae erek nu pinter, erek nu bodoh kumu nu pinter. Asal geus balik di Mekah bae ge Masya Allah masyarakat asal geus ka Mekah bae eta Jumatna jam 10 ka masjid sorbanna dipake jubahna dipake padahal mah bodoh sieun baheula mah geus embung naon teh sebab ngarasakeun geus jadi haji beusi rusak ieu hajina tah zaman keur leutik urang mah kos kitu kuari mah aduh geus sababaraha kali ka Mekah kos teu munggah haji bae ka masjid make helm goblok. Kadang jadi hoti bah teu beres. Sia cek jeung gegeraan bae. Masyarakat seserian mah lain ngadengekeun khutbah seserian. Naon sia? Ngaca bos. Orang make helm gegeraan bae. Eta gara-gara khotib anu sok dibayar di kota kos kitu tuh. Kejadian kepohoan gegeraan bae. Ke helm. Sudah ya kurangnya gua dilaksanakan ya ingat-ingat gua ya bagi anu ndek korban di bulan haji sagedeung deui hit haji tanggal hiji ulah nyukur ulah ngegunting kuku siapkan naon kitu ngaranna kepasrahan urang ka Allah kurban. Nu paling hese mah lain kurban hewan horenganan kurban nafsu. Lamun di syariat ba kurban teh kurban hewan mencit hewan tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu. Kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah ta eta korban eta mah hese. Urang mah kan teu dek ngorbankeun urang. Hayang baju teu dek dikorbankeun hayang baju nu harga 500.000. Hayang samping nu harga 5 juta. Bau. Teu dek dikorban-korbankeun da ku urang. Korbankeun ganti tadina tamer ganti gajah lari.
kecuali dibeli ya samping tamerna balik ka dia. Tapi lain dipakai ku sorangan bikan yai supaya nyana tegep yang dikata tah bikin. Da dasarna mah cenah kieu mah hayang. Goblok sia ka aing. Mereh henteu suuzon bae tungtung nama. Emang nusok ngomongkeun mah nu telek mereh ieu. Ya Ustaz tak karunya tah saat urang dagang ya. Kemudian boga nah supaya nyana rapih ya kadeuleut tegep ka ustadanana. Beulit amer dikeun kadeunya. Nyana nama gajah lari. Oh, eta hebat tekos ngorbankeun nafsu. Kahayang dikorbankeun. Lamun geus bisa setik lain, sinar eueuh nafsuan lain. Henteu saha teu nu pinter teu nu bodoh. Asal geus eueuh nafsu. Nafsul lawamah. Nafsul ammaratu bisu. Sakadeuleung geunah tentrem nikmat. Pokoknya lamun geus nafsu eta teh urang maca shalawat ge embung gancang. Embung gancang kan nafsu. Allah. Budak maca naon sih? Eta nafsu. Lamun nafsu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Kang nu baheula emang gancang tara. Allahumma sholli ba'da Jumat bro tas di masjid yang baden gitu kayaknya tara garancang maca 11 gangel mulai ijazah tadi ang baden lila maca 11 ya Allahumma sholli memeh Jumat tas Jumat silakan bae baca-bacaan lila gua lain bere baca 11 dan 11 saya 3 baca teh kieu yang 100 ya yang 100 awas bae orang maca mah baca laon sih tapi teu maidokeun make nafsu ngokos kitu ke lamun geus teu make nafsu kara Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad teu make nafsu karasa ngeunaheuna maca shalawat engke urang renungkeun keagungan Kangjeng Nabi renungkeun mantak berzanji teh lain sakadar dibaca tapi direnungkeun akmalan nasi khalqa wa khuluqan zati wa sifatil saniyah marbu al qaumati abyadallahu min syarban bihumrat zabatin hilaliyah terus kurang di naon kitu ngaran dibayang-bayang ka mulyaan wa innaka la'ala khuluqin azim lain sekedar dongeng-dongeng tancepkeun ka jero hate baca ketika maca shalawat eta tah ke naon kabagusan Kangjeng Nabi kehebatan Kangjeng Nabi renungkeun di jero hate bari maca shalawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim emang dititah bos kitu ditoriko bos kitu tangke langsung urang kabayang Kangjeng Nabi bisa kapanggih mimpi minimal. Entar kalau orang maca sholawat aja reup HS eta hebat. Wih, kena ngimpi. Ya lepan teh HS bukan mal ngimpi. Ngimpi barang maca kakarak tilu da geus heuai. Asana ngimpi aing ya. Allahumma sholli. Lain ngimpi paeh mah budak. Ya, sok baca sholawat ulah pakai nafsu. Haju bayang-bayang jero kolbu ke karasa ku sorangan karasa ku ulah asal baca sholawat ya Allah ngan eta kikituan teh babari ngomongna hungkul orenganan kudu bari dikorbankeun nafsuna ulah kahalangan tetep lamun aya nafsuna mah moal ngeunaheun tapi lamun dipiceun nafsuna maca sholawat Masya Allah batur menang 1000 urang menang 10 tapi 10 eta nilaina leuwih tibatan 1000 geus kitu kuari urang kana nilai ya Allah urang meuli beas sakarung tapi bulog jeung 10 liter Cianjur atuh barengan iya Cianjur 10 liter dahar lagi ngan 2 comot tapi sapiring ngan 2 comot
Masyaallah beda nilai. Nomor kedua wahai bahabi nafsi jeung disunahkeun mencit korban teh ku sorangan. Ya Allah, ku sorangan. Ulanita batur utamana yakni sunahna ieu teh dalilna ittiba nuturkeun laku lampa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh nyandak domba teh 100 nu dipenci ku Kangjeng Nabi 63 sampean anu katuhuna ditumpakeun ku Kangjeng Nabi kana beuteung embe leungeun kencana padangan kencana nyepengan kana tandukna bagian handapna aju pesokna langsung digereselkeun geus kabayangkan ku urang sok bayangkeun ku urang sampean kencana nendep ka ditu pandangan kencana nyepengan kana hulu embe ieuna ditumpakkeun kana beuteung embena mana tin gagahna bayangkeun gagah Kang Cenah mencit sorangan 63 gereseh 63 emang teu make tanaga. Ya Allah urang mencit ieu ceklan ngamuk sia riweuh emang ada si eta mencit embe mencit embe bae salempur nyahoeun kabeh. Masya Allah awas ya ubah-ubah si awas ya si ade capek emang ngadengena ge san 63 hiji bae riweuh urang anjing Nabi mah 63 ya Allah ya Rabb. Aya nu naron sahabat tuan hak make jeung cuman 63 dijawab ku Kangjeng etalah batasan umur kaula. Nu mentek dina ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Wallahu alam bimuradi idza jaa nasrullah di mana datang nasrullah pitulung Allah wal fath jeung fath eta teh ditafsiran eta adalah pitulung Allah dibukakeun hijab ku Gusti Allah terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng apaleun kana ajal idza jaa nasrullah di mana datang pitulung Allah ajal. Nyahoeun apaleun Kangjeng Nabi ajal teh geus dibukakeun ku Gusti Allah 63 umur teh mantak mencit teh 63. Apal segala rupa. Mantak di akhir ayat dibaca al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Selesai berarti. Sayyidina Abu Bakar menangis, sesajen makan teh. Si Abu Bakar menangis lucu cai socana teu kataha. Sahabat nu sejen ge ceurik di sarua. Karena ditanya saya ceurik naon? Ceurik bae menuturkeun Abu Bakar cenah. Maksudnya teu apa? Jadi latah. Laras ka Abu Bakar. Ajeun kunaon ceurik sih dibacakeun ayat eta. Manemangan sakadar ngadenge zahir ayatna be. Kayak gitu pan meureun geus sampurna dakwah Kangjeng teh al yauma akmaltu lakum dina poe ieu akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Selesai berarti dakwah aya selesai dakwah teh ka mana Kangjeng nu teu kuat ke kula pepegatan jeung Kangjeng anu ayeuna babarengan ka dieu ka ditu hatta perang nanya ieu nanya itu dijawabna teh langsung wahyu isuk pageto di mana Kangjeng geus teu aya jeung saha kakarek sahabat teh nya ceurik bener lah ieu otak de cerdasna Sidna Abu Bakar Siddiq. Ya Allah ya Rabb urang kuari aya keneh jelema-jelema tanyain di lembur urang engke geus teu aya keneh kiai anu make tanyaeun anu lurus engke geus teu
ketika urang randap kadinya heueuh nya baheula mah aya abuya, baheula mah aya Ki Bustomi, baheula mah aya Ki anu ayeuna kesulitan. Hukum mah sarua, kiaina loba. Kepuasan jeung keyakinan nu hese teh kepercayaan terhadap kiai. Iyalah ku ari nu ngomongkeun corona ambalaya kiai teu percaya urang ka omongan kiai. Nyaritakeun sagala rupa urusan-urusan negara teu percaya jol kiai ieu jol kiai ieu jol kiai. Naon eta? Sebab dianggap kiai muatan-muatan truk sama kiai truk. Eta kan hese eta kos kitu teh teman teu bisa dibobodo aja. Ya kurang kumaha wakil presiden urang ge abuya. Ya teh kiai teh nang urang sarerea teh. Tapi kan kurang cuma ditongton doang. Kemana arahna jeung kumaha? Pernah ya cerahan-cerahan anu pas jeung hate wallahu alam bisawab kiai kurang kumaha pinter nya. Eueuh masalah ieu keur carita kepercayaan krisis ayeuna. Tuh, nu pinter ambalaya tapi nu dipake percaya. Cerita bakas ini. Masya Allah. Tuh. Wa yadhhab bi nafsih. Ya. Jadi berarti mencit sorangan sunnahna. Ya Allah. Wagala cekang yang Nabi kumi kasiti Aisyah kumi ila udhiyatik wa asyadiha cek Siti Aisyah pan abdi memberi teu bisa beujit sorangan teh tuan kumaha nangtung anjeun dihareupeun korban anjeun saksian korbanna tuh nu entak wa illa lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha hadir bae dihareupeun embe neulekeun dipencitna eta geus hebat sakitu meunang ganjaran kasunahan. Nah jadi kuari mah eta mah asal-asal carita ai kuari mah geus jadi ijma ulama. Geus berarti lamun lalaki bisa mencit sunah mencit sorangan, awewe mah sananeun bisa ge ulah sok mencit sorangan. Tina bahasa Kangjeng tadi diijmakeun ku para ulama. Jadi ulah sandajan hebat tanagana bisa mencit awewe mah utamana ulah sok mencit sorangan nya nama dipencit kuduna. Ulah sok mencit sorangan. Engke ka dituna mencit hewan mencit mah salaki deui. Dianggap embe ku jana. Nah, ya, jadi kuari geus ijma tah. Geus ngawakilkeun bae atuh kuari mah awewe mah ulah sok mencit sorangan. Lamun lalaki bisa mencit sorangan, lalakina teu bisa mencit sorangan. Mencit emang kumaha kitu. Boh, kurang-kurangna makan nyekel peso teh ngageter. Lain seseukeut teh tukang anu digitukeun. Ayo gak geter mah ongkos ustad kita maca khotbah ngadadak. Surat daraga, itek daraga. Hajunya nana diuk sorangan. Jadi kudu latihan segala rupa. Ya. Geus bae lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha. Geus atuh batur bae nu mencit bejanana mah hadir bae di dinya. Tah, jelas. Tenget-tenget. Tenget kasunahanana sebab ieu kan nu aya di dieu pasti korban kabeh ieu. Korban cinta maksudna ieu mah. Lah ya Allah urang kudu boga pikiran nyaho datang nyaho mal aing korbanan hareup rugi aing lamun teu korban ayeuna kudu boga pikiran kitu geus kuari tinggal sabaraha sebulan deui berarti hayang boga duit tarolah mun meuli anu 5 juta sabaraha yang celangana lamun hayang meuli nu 2 juta setengah berarti yang celangana sabaraha kuari tuh kan lamun hayang meuli nu ulah pengleutikna 2 juta hayang meuli nu harga 2 juta kuari sabulan deui tah berarti sapoena sabaraha duit? 5.000. Cicing sia itu bisa ngitung cicing. Meuli es lilin sia mah. Tuh kan.
Nah, supaya pas dia waktu. Ya Allah, Masya Allah. Barang datang ke bulan haji, alhamdulillah kabelim be 2,5 juta bawa kurang deket hadiran kurang itu bisa mencipta kak cak pemajikan naon korban geus bawa geus kuwi kula ieu rasana teu ngeunaheun hate namun kudaon kak naon maksudnya itu korban geus bawa seperti itu 2,5 juta sesuai jeung eta lah tun penting manjing lah kak naon sia teu kongkorong kula leungit kak kongkorong nu mana atuh teh nu sok dipake teh besi we kakak atuh heuh eta nu dibelikeun ka korban teh masyaallah atuh kakak neangan duit hese kontrakan jatuh kuari teh dibalayar gojana lockdown ya jualan hese atulah tuh ngajual kongkorong mah nu babari eta kak kejadianna korban kakak teh korban kula sih sebenarnya lalu ngomong lah ai kula batur ridho bae kan jadina pan korban teh meureun mengorbankeun harta pan eta mah nu kula teh nu kakak pan nu kula lalu ngomong duaan ke urang di ditu boncengan aduh geus tah kos kitu bantu kata deui tah boga pamajikan kitu kan ngeunaheun tarariis perasaan lamun haju kokoprak je ngeunah bae di dinya korban kongkorong ya kokoprak ya deus lamun lain kana tarang maka tarang dikitu-kitukeun Masya Allah wa ayyazbaha bi nafsih sakali deui mun bisa pencit ku soran wa ila mun teu bisa kabaturkeun wakilkeun falyashhadha ngan hadiran awewe sanajan bisa mencit korban kautamaanana tetep ulah ku sorangan tapi wakilkeun ka batur ya Allah wala tasihu ila min bilin wa baqarin wa ghanamin tesambarangan horenganan korban teh aya aturan-aturanana hewan mana nu bisa dipakai korban jeung hewan mana nu teu bisa dipakai korban wala tasiu teu ngalaksanakeun korban teh lamin bilin kecuali hiji onta bisa pakai korban di Mekah di Madinah Timur Tengah ambalaya onta di urang mah hese onta ya onta di Mekah di Arab dibawa ke taman safari ge nya geus culek-cileuk bae ngobrol jeung baturna caknya na horenganan di Indonesia mah teu betah tariris kitu di taman safari atuh onta tiriseun nya na usul hayang balik deui ka ditu cekna geus kajeun teu ka Mekah ke kajidah atuh jadi teu betah aya hewan anu teu betaheun cicing di negara nu tiris atau tropis secara urang hayangna di nu buanas bae hewan teu betaheun nya naon sabaraha kali taman safari teh gede onta teh kekuatanana paling ge tah sebulan 2 bulan kuru mesti dibawa deui ka ditu setelah dicek horeganan ieu mah hewan kuduna di negara nu panas dah kebo pernah dibawa ke Mekah sarua culek-cileuk bae cak kitu aturan urang ngeunaheun di Kendal cak nya di Kendal di kawaron mantap cak nya jang gupak aya ieu we jang gupak cak nya hese teu betaheun kebo di negara Mekah jadi manusia ge sarua okos hewan bahkan nu paling unik aya hiji hewan anu betahna teh dihandapeun batu nu batuna teh dijieun hau
kecoa. Eta kecoa mah nama betaheun jasa di handapeun batu da teh panas. Tapi betahnya eta didinya. Ya Allah ya Rabb. Iku Allah teh geus dibere kabetahan kecoa, betahna di handapeun batu di nu panas teh kira-kira hau didinya. Aya nu kudu di negara nu tiis bae, aya nu kudu di tropis bae, aya nu kudu di tiris bae. Allah nyiptakeun hewan seperti eta. Manusia ge sarua. Urang dibawa ka Maroko waktu zaman tiris. Itu kena di Eropa teh saeutik. Lantaran tirisan nu pohara jasa loba nu pae akibat katirisan orang luar, orang itu naman teh. Kitu kena panas anu menjadi-jadi. Urang lamun di kutub eta teh kapan panas 0 derajat. Nah, nu mantak di ditu teh dengan alasan tiris maka arak putih, arak hitam eta teh dikembangbiakeun supaya nyieun panas kana awak. Daging kuda panas di ditu mah dikonsumsi lantaran panas. Daerahna tiris. Tah, ai di urang mah kuari di urang tropis sedang negara sadunia paling indaheun di Indonesia. Sadunia ieu mah. Di negara mana atuh mun ngeunaheun panas tiris teuing di negara batur mah. Di Indonesia mah Masya Allah hayang rada panas keluar, hayang rada tiris nyuhan di handapeun tanggal buah ya bari garokok ya Allah barang di deuleu teh itu teh hudang-hudang katimpah buah horeng. Negara nu paling ngeunaheun tibatan Indonesia Malaya tok jaglag di Mesir biasa bae. Geus puguh urang Mekah Madinah lamun lain ka Kangjeng ka Baitullah wallahu alam keur carita negara ieu mah. Maroko gitu kene, Yordan gitu kene, Uzbekistan. Teu aya anu nyaman rarasaan teh di bidang cuaca baheulanan, di bidang makanan ge sarua. Di urang mah hayang naon atuh jeung macem-macem aya atuh. Coba-coba di Moskow neangan itu naon kitu ngaranna ulah hese-hese somai bae. Malaya kajian gua kumage di Moskow nengan somai. Deh, moal aya. Kuari mah di urang mah cilok. Aya ayo geura. Naon deui? Somai geus puguh. Aya deui naon deui? Cireng, aya deui. Naon deui? Ambalaya. Urang Garut mulu nyieun kos kara itu mah dulu. Kuari aya deui keluaran anyar seblak. Pasti para rubuh ngaranna ge segala seblak segala naon. Coba neangan di RRC seblak. Wah, sakitu negara maju ekonomi ge neangan seblak, sesereh urang di ditu. Di Indonesia mah nyieun-nyieun bae. Naon eueuh atuh. Geus pokona mah sorga. Tas di mana-mana orang asup ke Indonesia kakarak turun di kapalna bae geus jadi sorga. Masya Allah karim. Encan hasil bumi. Negara nu mantak kuari ngahutang dengan boga 40.000 triliun. Hutang teh saadag-adag kajen teh mah urusannya anak. Kudu dibayar ku rakyat, bayarlah ku urang. Lah sian-sian lah. Mun cenah kieu gede hati. Lah bayar ku cau Pandeglang ge kabayar. Emang cau Pandeglang kumaha gitu. Deh, atah keneh geus dialaan. Enggak, encan kocapi na, deh, bangun luhur teh orang Karakas drona mah. Sial teh orang Pandeglang nipu bae ka aing. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Dah, padahal mah maningan dilempengkeun ulah make kararasnya. Ya mau kararas sakitu, pajar pinuh kurang. Barang dijelengan 5. Lah, coba cerita sorga behela. Sorga naon eueuh atuh di urang? Naon eueuh? Masya Allah karim, pohara. Hei, urang Arab ka urang katipu urang Arab. Itu katipu ka urang. Barang datang ke Indonesia, ngadaran areng. Bos, itu bukan makanan. Ini korma Indonesia.
nyana geus sarideng teh ieu na goblok. Urang nyana bloon. Lah loba dongeng-dongeng geus karena Indonesia mah mimiti cuaca, makanan, kemudian manusia-manusiana sopan santun moal aya urang ningali di negara lain seperti Indonesia. Ribut Muhammadiyah, ribut yang NU, ujung-ujungna beret ngahiji teh kumaha coba. Persis, anu jika diperlukan ngahiji di Indonesia mah masyaallah karim. Ger urusan ka dieu ka ditu ka dieu kiai we kiai. Oh yo urusan begitu dek berjuang mah ngahiji. Kumaha tuh? Kuari rancangan undang-undang anu sakitu poharana wah bahaya ya dihijikeun NU Muhammadiyah Persis wabeh kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat siap kakarak siap doang geus kageter. Itu di Indonesia mah luar biasa tempur kabeh belum kabeh. Ieu mah keur carita Indonesia mah pohara jasa moal terjadilah sebab jadi luhurna kepala linter neuleuh oh bahaya tuh Indonesia malah aya cara di luar negeri. Luar negeri berarti Tasik. Nah, ya orang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin tinggal ngadoa mudah-mudahan negara orang aman. Kemudian kondusif, pemerintahanna jujur jeung adil, polisi jeung TNI na ngahiji, urang kabehan jadi tentrem, ibadah urang mantap. Sehingga orang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Eta nu diharepkeun ku urang. Urang modal di Tangerang kurang kumaha ngeunaheunana bupatina bager. Bager teu pati cara di bupati nu sejen, gubernurna teh di urang mah bager. Teu cara di nu sejen, kejem henteu di urang. Ngan ngomong dong lockdown. Kumpul-kumpul biarin. Eta kan hese orang dengan pemimpin kos gitu enggak semantak kudu akeun supaya panjang umurnya nah ulah hese ngadenge di anu loba kesulitan henteu sebabnya na pinter ya eta tambah deui kan jadi sorga deui coba di Garut mah oh di Bandung mah barang datang we ka Tangerang sini Tangerang mah kok ngeunaheun amat ngeunaheun ge di kampung aing sia coba ka Cisoka sia ka ditu. Tapi nu jelas mah aman. Orang tinggal bersyukurna dong hayu ibadah ka Gusti Allah teu kumaha. Kan ngeunah talalan temendak garana ge situasi politik atuh urusanna politik tinggal urang mah ngadoa ekonomi ye nu kurang di hareupan. Wah lamun ekspor impor encan jalan teu kumaha majuna negara. Sedangkan kuari anu jadi raja adalah Cina teu bisa ditutupi. Boga duit na manehanana sayangna amal bejakeun wae sayang ngajeroan tah urusanana geus selanan ieu urang mah nyaritakeun korban bae lah eueuh hese-hese amat korban si eta pencit kurang pala tasihu ila mini desa korban kecuali onta babakorin jeung sapi wagona min embe muning mah eueuh dina kitab sebab Zakaria Al-Ansori di negara itu mah eueuh muning orang Bandung mah muning orang Tangerang mah aya teteh dilemeskeun munting tah Brebes atuh kos kitu mah nu bagus mah lain munding kebo sebeuh ngadenge kebo ye eta geus urang menyebut kebo teh nya ya Allah sia kos awas sia ribut bae ka dibere tumbung kebo sia aing eta kolot urang heula kakana jeung adina ribut bae teu eureun eta kolot bae kunaon kitu nya sia ribut bae dibere tumbung kebo sia aing. Tapi bener eta lamun dibere da cantik. Ih obat eta nu mantak dibejakeun ge di pengajian obat mun aya adina jeung kakana ribut bae enggas. Song hekset beres. Masya Allah kolot kunaon ngomong kos kitu lamun lain
lamun lain lamun naon ngaranna mazihan nya moal oh ngan lamun budak keneh lamun geus gede mah umur 25 ribut teh ulah tumung kebo mali teruskeun ku aing tama nu aslina bae geus selana limanya jadi aturanna sapi non onta sapi jeung domba mun kias lantaran akur oko sapi maka mending dikiaskeun kana sapi sami bae berarti menang kuari urang korban kebo ya mending kebo ala sabilil kias wa syartu ibilin Allah